Henteu karasa geus arek bulan puasa deui we teh geuningan ce. Saking ku betah mun itu di dunia teh. Heueuh geuning puasa lagi arencan geus ribut meuli baju jang lebaran. Maja teh bisa kaburu beakeun cenah beakeun model engke mah. Ngarai kasalakina maja ketirang nuntut meuli baju lebaran budak. Bisa kalikeun mas rentak engke bisi eungap menjarkeun teh. Bisa ngeulana mah da manehna nu meuli baju pangheulana. Urang peuting hayang we bulak-balik ningalian lipe nu dagang. Keneh cenah abdi mah teh mesir acuk lebaran ge asal barudak we sareng AA. Padahal manehna mah geus meuli pangheulana 3 setel. Saatan kalakuan kitu ngarakus ya ce. Ngomong-ngomong itu abdi teh bade masak opor nangka ieu teh ce. Seperti biasa make bumbu opor desaku andalan abdi ce. Hayang opor daging cing teh eueuh duitna teu mah. Ieu we nu gratisan menang minta ti kebon tetangga. Jang pelengkap mah ditamahan waluh gamas jeung kacang panjang ieu. Ari darah yang ngeunah we ari duit eueuh atuh da ih. Geus diretok naon atuh ce jang bulan puasa ieu. Biasa geuning ari ibu-ibu masuk riweuh sok sekali kumpul-kumpul. Ame leuwih seungit aja ngeunah teh tamahan daun salam jeung daun jeruk. Asupkeun angka anomna gulah galesna menyerap. Geus kitu mah gulaan uyahan cayan we. Antepkeun digolotrokeun ulah sampai ka 15 menit. Habis singkil lebaran hayang ngasakan opor hayang teu boga daging ngasakan ieu we da ngeunah. Coba babari masakna gede. Tang 15 menit mah asupkeun sayuran pelengkap tadi. Cayan di sekitar 15 mili asupkeun cai pati. Ame leuwih ngeunah asupkeun caek golonongan. Henteu lilana ieu asak we ce aduh ieu mah meuni mantap. Hayu ce urang buat ram armam ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dahar ki hungkul ge jeung sanguhaneut jeung kerupuk hungkul ngeunah ieu mah ce. Aslina ieu mah oporna ka terendul anu pernah kurang dijieun ce. Bumbuna nyerep coba medok deui mantep pokona mah. Boro mah diseleweugeun cek teh apek mah lada geuningan ce. Tapi salada-ladana cek ieu. Tapi ke masikeun ladaan mulut tatangga jeung mulut deterjen anu jarulid.